kahormat Bapak Ibu sareng pemuda anu kusimkuring dihargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuhun sadayana urang sadar urang hirup di zaman anu terus loba. Gaya hirup, cara ngomong, nepi ka cara make baju. Aya pangaruh ti budaya deui, tapi aya hiji hal anu teu kudu luntur. Malah kudu ku urang jaga. Nyaeta budaya sorangan. Dinten ieu hayu urang nyaritakeun hiji warisan budaya anu geus ngaliwatan 40 tahun, 100 tahun. Tapi tetap aja ngaliwatan zaman nyaeta kabaya. Tapi kabaya pikeun urang Sunda lain ngan saukur pakaian. Kabaya teh mangrupa pangaksara adat tunggal jahitan, ukiran, jeung wanguna boga carita jeung filosofi nu jera. Lamun urang make kabaya, urang teu ngangker make baju, tapi urang nganggen sagala rasa, kawijakan jeung kawasan awewe Sunda. Kabaya ngagambarkeun kasopanan jeung kawibawaan, kancing-kancingna anu rapih, ngajarkeun urang pikeun teratur dina lampah. Bentukna anu nutup awak nunjukkeun nilai-nilai kasopanan sarta kaanggunan anu dipancarkeun ku kabaya nembongkeun yen kawasan awewe Sunda teh aya dina kelemahan tata krama jeung kecerdasan, lain dina kekuatan fisik. Para hadirin anu kusimkuring di Pikabagja, ayeuna mah kabaya geus jadi simbol identitas bangsa. Di acara-acara adat, kawinan, atau upacara-upacara negara, kabaya muncul salaku bukti keseragaman budaya Indonesia anu tunggal. Urang Sunda kudu bangga, sabab kabaya urang oge mangrupa bagian penting tina mozaik nasional eta. Tapi kumaha carana urang ngajaga warisan ieu? Nyaeta ku cara ngamangpaatkeunana. Para ibu-ibu mangga teras dianggo kabaya dina acara anu pas. Para panonoman ulah-raga pikeun ngagem kabaya anu geus dimodifikasi, disaluyukeun jeung zaman tapi tetap ngajaga ciri khasna. Pake kabaya teh lain kuno, tapi elegan jeung modern. Eta wujud rasa cinta urang kana budaya sorangan. Munggung hayu urang sakabehna ngajaga ieu warisan luhur, anggap kabaya lain salaku barang museum. Tapi salaku pakaian anu sapopoe anu bisa ngindung kana sagala windang ku urang. Nganggem kabaya, urang geus nyalametkeun rasa bangga sarta nunjukkeun ka dunya yen urang teh urang Sunda ngahargaan jeung ngamumule ajen inajen karupun. Hiji-hijina pakaian anu bisa nyaritakeun carita ngeunaan sajarah, kawijakan, jeung kaanggunan bangsa. Kabaya teh napak tilas tapi tong kolot. Kabaya teh carita tapi tong tinggal. Kabaya teh identitas urang. Mugi-mugian ku urang ngajaga kabaya, budaya urang tetap kurung, sarta generasi salajengna bisa ngarasakeun kamakaranana. Kirang langkung ti simkuring lepat jeung kalapantona nyaah mangga dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.